미션 let's go 저 건물을 찾으러 Dicaritakeun di salah sahiji wewengkon keur usum garong nu sok ngagasak sagala rupa parabot. Dina hiji peuting, si Udin anu jadi hansip bertugas ngaronda bari manehna ngomong sorangan. Duh, kieu nya jadi hansip di desa terpencil mah segala ngaronda teh disuguhan cikopi jeung roti. Tidak tadi lakang nguyup angin we. Keur kitu torojol siningsih jelema jangkung gede anu dititah Pak RT sangkan titah ngabaturan si Bagja nu keur ngaronda peuting eta teh. Assalamualaikum Sip. Waalaikumsalam. Ieu Sip kuring teh diutus ku Pak RT di titah ngabaturan maneh sabari ieu pamawakeun cikopi. Nah, kebenaran mana tuh cikopina? Pas tadi di perjalanan teh kuring teh ingat omongan cek Pak RT cenah lamun tuluy teh minum cikopi. Nah kalelesan kuring teh tuduhnya jadi dilagu karena cikopi teh jadi beak. Sorokeun jeung bohong atuh. Sabot keur ngarobrol kitu, datang si Ela babaturan si Bagja hansip. Bari ti kuku rusuk sabari nyodorkeun leungeun terus salam. Kumaha jadi teh sih nulingan kampung ayeuna teh. Jadi atuh kan keselamatan warga orang keneh. Tapi kuring ge bingung euy lamun ke papanggih jeung garong kudu kumaha nawakna. Keun serahkeun tugas eta mah ka kuring urang sikat tah garong. Hayu atuh urang dera mangkat nulingan kampung. Hayu. Di lain tempat, aya 2 orang garong anu keur asup ka salah sahiji imah. Sagala-galana digasak kuat ka katel-katel dapur oge dibawa ku manehna. Launan. Dia launan. Tapi orang rada terehan mawa iana sok itu cepet katel jeung susurut jangan emang agarong mah ukur mawa barang berharga kumpul mana kan dia orang teh sagorong hayam hayam asap mah kudu digoreng lain hayam mana hayamna tau hayam mah di kanangan kalem. Ayeuna mah Marisa we urang ka Kulon maneh Sip ka Gigir. Ela maneh ngilu jeung urang duaan. Sia, urang sorangan atuh kumaha papanggih jeung garong. Pan tadi cenah erek dikerekep cenah. Maksudna teh urang karekep betiluan. Geus hayu we ku babarengan nu halus jeung meh patewak garongna. Suasana di jero imah. Baru ada geus menang bae urang kabur bisi kanyahoan. Ai, naon menang naon wae mana para buat tapur kumpul. Ai mana kudu bersyukur. Keun jeung kenangan sakieu-kieuna. Ai ieu jago mah sakalian dibawa aja. Ieu jago mah urang handeuh urang mun ngepolot. Bawa atuh.
Sabab kitu, si Dede jeung Harja teh langsung kaluar imah. Bari lumpat tinggal bertekalabatan jelema nu di udag jurig, lumpat ti kuku rusuk. Itu naon nu ngurusuk? Ayo orang tembok. Sok bari kemarannya orang ada gua dia. Si Ningsi jeung si Ela tuluy merik, si horeng nu nyurigakeun teh bener wae eta garong. Tuluy langsung dipegat garong nu duaan tadi dari dikerekat awakna. Geus kitu ngagorowok ka si Hansip dan geus beunang teh garongna. Kudu gerak ka dieu. Ya, kuring kadinya garongna geus beunang ya. Telila, si Hansip datang tuluy nanya ka Ningsih jeung Ela. Geus lah alus gawe maraneh mah. Mana deui garong mau bakalan selamat ya? Non boktina sim kuring garong sip. Tapi teh tadi digigireun orang mah. Eta geuning mau karung. Sumuhun Pak. Nah, maneh ngedoh kuring. Ayo orang selesaikeun di meja pengadilan. Ah, maknya aya pengadilan beding-beding kieu. Geus ngarampi atuh hakim lagi. Geus tong loba omong urang bawa we ka Pak RT. Sanggeus kitu, nu limaan eta teh ngingki ka Pak RT. Maksud teh ngabereskeun eta masalah. Si Dede jeung si Hade atuh we rada geumpeur nya nu rek didatangana teh imah Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT. Di jero imah, Ibu RT nyaoran ka Pak RT na. Bapak, sigana ya tamu deh, sahanya wengi-wengi kieu. Kirang terang embung. Eta bukakeun atuh Pak, itu rame di luar. Itu orang samperkeun. Nya sok. Tekung silila Pak RT ngingkik muka kunci panto. Aya naon nih ganggu peti-peti gitu. Lapor Pak, sim goreng parantos kengeng garong. Aya 2 orang ya teh, bade dikumakeun ayeuna Pak. Besok ke jarang lawa itu. Urang ngurudingkeun. Siapa? Sageus kitu nu opatan tadi asup ka jero imah bari ngarundingkeun. Cing sip kumaha caritakeun mimitina ieu teh. Iya Pak, tadi sim kuring sareng rencangan ronda teh ngoreng kampung. Aya nu kekersekan, ku sim kuring diteang we. Tah ieu nu duaan teh anu dibawa. Mangga we telangkung Pak RT bade dikumakeun ayeuna. Si Garong nu duaan sing galaleumpeur. Pak RT langsung nanyakeun ka 2 orang eta. Sanes Pak, abdi mah sanes garong. Kira kok garong dateng kieu. Bukan digigireun abdi mah tah. Da geuningan nyana karung. Punten Pak, ngiring Sumarios, mah nyawe garong ngaku, sieun atuh ngaku mah. Si eta wanian nyalakeun ku sim kuring. Punten Pak, abdi kieu ge dipiwarang ku manehna. Iraha teuing kuring ditah maneh. Ah, tong ribut di dieu atuh. Mana ieu teh garongna? Punten Pak, sanes kirang sopan. Kumaha Pak lamun abdi izin heula bade ka pengadilan pados Bapak teu kaganggu. Komo wengi-wengi kieu mun tos puguh garong nama abdi ka dieu deui. Tah kitu atuh alus sok idit heula ke lamun geus puguh karek balik deui nya. Si Dede jeung Harja kaluar ti imah Pak RT. Di luar manehna bari ngarobrol. Ya, gimana bikin naonan mau kuring di imah Pak RT? Teu. Kuring mah emang kitu sia teh. Ngan ekte hungkul. Oke nya, kita robe otak maneh aja. 2 garong eta kabur. Suasana di imah Pak RT ngadaraguan garong sapeting jeput malah menepi ka isuk tapi eueuh datang deui. Si horeng teh nyadareun garong eta geus nipu maranehna.